RT hiji, RT 2, RT 3, RT 4, RT 5. Lah itu mah ya. RT hiji teh sanya. Oh, Abah Ucen, Abah Ucen, terus Nini Kemet, terus Kenaon Kang? iya mantuan RT kamari si RT ditahakang bang mantuan kan cenah dia nanti jang daftaran zakat fitrah. Oh, suganjang pembagian? Ya nah apa itu yang harapan lebaran tuh zakat fitrah pembagian hayo karena biasa bagian sih tahu mah Dibantuan mal Kang ku Abe? ya harus bantuan mah kieu lah nyai mah nyusun ieu we anu nah kata sih lah nah buku ieu ke nyai nontonnya nyai pangurutkeun jompo anu aya di RT urang lah ulah kabehnya keun anu sasana mah ku Akang jadi nyai mah pangurutkeun jompo anu aya di RT urang tinu pangkolotna nepi pangorana ya Embung atau Akang? embung kapan dia yang mantuan Nah embung ada di titah ngurut mah atuh capek. Komo ieu titah ngurut sa RT. Kumaha leungeun abdi. Bener teu bareuh mah.